Kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Ya balik deui teh kanu kegiatan urang sapopoe teh aningnya guys nya. Nah bagian ayeuna urang teh rek ieu rek meresan heula di warung jeung di dapur cek urang teh nya guys nya. Ngakutan heula nu kudu digerohan cek urang teh di bagian warung teh. Geus matak pilobaeun deui we kumaheun teh di wastafel teh. Geus sacan gegero teh urang teh meresan heula di warung cek urang teh bagian talaseun balatak-balatak teuing. Diberesan ku diberesan angger deui cek urang teh meuni eueuh beres. Nah ieu teh nya guys nya. Nya lumayan we sakieu mah teu balatak-balatak teuing cek urang teh teu pati ripu-ripu teuing beberes teh di warung teh. Da nya sorangan geuning lamun urang tiap beres di warung teh balatak deui leuheung we sakieu mah atuh teu pati ripuh teuing. Carita nama beres bagian warung teh lanjut urang teh ka bagian wastafel. Tuh cek urang ge urang mah lamun misalna ngobrol-ngobrol kieu teh asa pacaletot teu pararugu balelo ngai ngomong teh. Hayu diulang ge anger we balelo cek urang teh. Ih lanjut ieu teh caritana teh kanu geroheunana anu sakitu lobana numpuk we jeung numpuk. Jigana teh tiap detik teh aya we eta kumaheun aduh Gusti. Katingali ku maraneh ge sakitu lobana kieu kumaheun teh meuni eueuh eureuna. Geus matak nyara di awak we tiap beberes unggal poe teh peuting teh hayo we ditempelan koyo. Matak mempersediaan koyo eueuh geus we cek urang teh sagara cara rangkeul. Da nya sorangan geuning gegerohna ge henteu diuk ieu teh bari nangtung matak sok rengkod we cangkeng teh can cuku can leungeun cek urang teh. Hampura we guys ieu teh ngomong teh asa pacaletot teu pararugu balelol we jeung balelol. Lanjut ieu teh kana geroheunana ieu teh da can kabeh sabenerna mah aya di handap balatak teh geuning nya guys. Nah sanamun gegero teh asa jiga sabunan da ieu teh aya sabunan mangan peda ngan saeutik urang ngirit-ngirit teh. Geus sabuna saeutik cek urang teh geus we diawet-awet. Heran urang mah teh geroheun teh ieu teh sakali geus digerohan teh aya we engkena teh gerohan deui teh. Mun geus barararang daharna teh tara daek ngarumahan hiji ge atuh cek urang teh kumahan meuni kudu urang we urang deui. Dina wastafel teh teh 1 2 3 geus we tungtung nama numpuk dinu sapoe teh ngumahan teh aya meureun kana 5 kali ngumah mah. Sorangan urang mah resep geuning lamun misalna loba geroheun dina wastafel teh asa kararenyeng. Sebenarnya mah leutik ieu teh wastafel teh asa dalukdek teu pararugu. Ari rek dibawa ka cai nyawa sorangan udah lukdek telin wadah urang cing teh awak urang udah lukdek teh ciduk ka ditu ciduk ka dieu. Bisa urang mah mun misalna di ruangan sempit teh komo mun misalna geus sempit mah balatak geus aing mah segala badug. Jeung dina gigireun wastafel teh geus pinuh cek teh ku wadah nu geus digerohan. Di handap jolang parinuh cek urang teh dek neuneun di mana deui ieu wadah anu geus dikumahan teh. Teu hade meureun ku urang dijajarkeun dina papan di hararanap kabeh. Tungtung nama diumpuk we di luhur cek urang teh jeung nu di handap daripada eueuh paneuneunan mah. Geus dirapi-rapi teh ucing we luncat paburantak udah diacak-acak ku ucing. Urus ucing teh hiji anu datang loba cek urang teh naon nu dirasa ieu teh ucing teh. Ucing sahadeui we lain ucing tatangga mah kabeukeun teh maukan kerupuk mah peuting teh. Da dikebahkeun ge anger we jeung anger balik deui cek urang teh. Ih jeung ku heranna teh ni asal loba mariceun ucing cing di daerah ieu. Geus puguh we ucing nu urang teh da aya nu miceun sabenerna namanya geus nya. Bari kaayaan teh keur gering cek urang teh watir geus we diadop urang teh. Tinu asalna begung ge ayeuna geus alhamdulillah cing teh rada badag. Nya sorangan ning asa watir ka ucing teh komo ucing gering mah. Anggap we rezeki datang eta teh buat ting rezekina tina ucing. Lanjut ieu teh kanu beberes deui ieu teh beberes di bagian handapnya asa balatak-balatak teuing cek urang teh euy. Loba we barang-barang nu kudu ditendeunan mah geus mah itu tuh nyiru manaon mah cek urang teh. Da sabenerna mah ieu teh tekan video teh anu iraha gitu ngan peda karek diedit ayeuna. Nya sorangan urang ngetek video dinu sapoe teh aya 3 tema 4 tema na geuning nya lumayan we jang konten keuneun cek urang teh daripada eueuh teuing bahan mah. Lanjut ieu teh kanu beberesna deui cek urang teh cenah sok loba pertanyaan miceuna ka mana itu aya liang saeutik geuning dipiceuna teh ka dinya we bangsa sampah teh. Berada ka mana deui geuning liang-liang eta we liang hiji-hijina. Teh geus disapuan teh urang teh seperti biasa we diempelan da sidik cara rapal teh kana coko. Urang mah geus biasa geuning lamun misalna ngepel teh dibanyurkeun caina teh tara kos batur dianclomkeun kana cai dina emet. Caritana mah geus beres we ieu teh bagian ngepel teh lanjut kana wastafel cek urang teh meuni teu bosan-bosan aya we kumaheun